Sampurasun Wadiah Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carios enggal pamiarasanya dongeng Si Bogel Raja Begal bagian anu ka hijina. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira di Palihan Majalengka. Kangge Acek Rebeka ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang kawitan dongeng Si Bogel Raja Begal bagian anu kahijina. Kumaha jejerna ieu carios, sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana caturkeun dina wanci haneut moyan katenjo saurang lalaki keur diuk ngacentul di tepas imah bari nilik-nilik salembar foto anu geus kucel, sedengkeun dina hatena galecok dibarung ku rasa anu sing seredet. Sabab dina hatena aya rasa kaduhung baheula henteu nurutkeun kana caritaan sobatna anu aya dina eta foto. Foto anu keur dicekel ku eta jalma teh foto sobat dalitna anu geus lawas teu patepung. Sobat waktu keur mondok di pasantren anu aya di wilayah Tasikmalaya. Ngaranna Andris Taufik anu cek beja mah ayeuna geus jadi saurang kiai anu kasohor. Lamun baheula aing nurut ka si Andris daek pikeun namatkeun masantren, meureunnan ayeuna aing geus jadi saurang kiai, geus boga pondok anu loba santrina meureunnan. Jeung deui hirup aing teh teu susah-susah teuing kawas ayeuna. Sabab loba nu manggil caramah, terus loba nu ngundang kanu acara-acara, loba nu menta doa, loba nu menta cai. Laju balikna dibere amplop jeung pada ngahormat ka aing. Tapi hanjakal aing malah nuluykeun ku guru silat nu ayeuna teh sabaraha gunana.
hirup aing jadi kata langsara abong kaduhung tarati heula. Ceuk eta lalaki ngageurentes dina jero hatena. Ari panona masih telik nilik-nilik kana foto, tapi pikiranna terus kumalayang ka mangsa kalarung. Atuda gara-gara awewe mimiti nama aing sabenerna naksir kasih Ela, tapi aing kudu ngelehan maneh lantaran si Ela dipikabogoh oge ku si Andris babaturan aing sorangan. Daripada hancur sesobatan aing nya akhirna aing milih nuluykeun ku guru karate daripada mas santren. Nu akhirna aing teu jadina naon, teu jadi jelema. Kitu gerentesna eta lalaki bari hatena terus ngarasakeun nyeredet. Pikiranna kumalayang cus-cos ka ditu ka dieu. Utamana inget kana mangsa baheula waktu keur aya di pondok pasantren. Masih inget basa si Andri sobatna nitip surat ka dirina keur bikeuneun ka Nyi Ela. Karasa peurihna nepi ka ayeuna, tapi kajeun hatena remuk tetep ngajalankeun amanah ti sobatna. Dirina seselendepan kadeukeuteun pondok awewe keur jadi panglayar sobatna ka Nyi Ela. Meureun ayeuna maranehna geus jadi pasangan kiai jeung ibu yai, boga anak nu saroleh, boga pondok anu santrina nalurun, imahna agreng gedong sigrong, kendaraan aralus. Kitu meureun ayeuna mah da sahanteun atuh ari jadi kiai mah komo ieu kiai kasohor. Ceuk gerentes deui eta lalaki bari siga nu taya kabosen nilik-nilik foto nu jadi hihijina barang kenang-kenangan ti sobatna. Tapi barang keur kitu torojol ti jero imah aya nu ngajorowok sing horeng pamajikanana. Kang ieu ngawadang heula cenah rek tanginas gawe jeung si Arman geuning ngalamun di dinya. Nya ke atuh sakedeung. Eta lalaki tuluy jung cengkat geus kitu koloyor ngalengkah muru ka jero imah. Eta lalaki teh ku batur mah sok disebut si Bogel atawa Mang Bogel, padahal ngaran asli nama Abdul Fatah. Jiga nama eta lalaki pangna disebut Bogel teh pada pangawakana pendek busekal, jadi dilandih si Bogel. Ari pamajikanana katelahna Celestawati anu katelah Ciwati. Rumah tangga geus aya kana 18 taun. Alhamdulillah boga anak 2 lalaki kabeh anu keur meujeuhna bareuki jajan biayaan. Gek harita si Bogel diuk dina kursi butut. Yang hareupan sangu haneut jeung cai herang sagelas nu aya dina meja anu geus meunang nyadiakeun Ciwati pamajikanana. Ari pamajikanana harita keur ngusrek nyeuseuh. Jadi si Bogel kapaksa ngawadang sorangan. Sedengkeun ari 2 anakna geus arindit ka sakola ti isuk mula oge. Sabab sakolana jauh ari mangkatna leumpang henteu jiga batur anu dijajabkeun kana motor ku kolotna. Kahirupan si Bogel basajan nakeranan. Imah potongan baheula warisan ti kolotna geus dengdek meh runtuh. Sabab geus lila teu karehab datara boga duit gede. Ari pagawean ukur sarabutan kumaha ayana anu nitah. Kadang ka sawah pikeun kuli macul atawa ngunjalan pare. Kadang ka kebon kuli ngalabubuahan di kebon batur atawa ngored. Lamun eueun nu nitah digawe nya kapaksa
ukur ngajentul ngumbar lamunan di hareupeun imah. Sabab taya keur hiburan, boro-boro nyoo HP atawa lalajo TV. Radio butut oge si Bogel teu gablegeun. Hiji-hijina hiburan teh nyoo pamajikanana anu demplon. Kadang hate si Bogel sok hayang barontak karena kayaan hirup. Hayang hirup juga batur sagala aya sagala boga. Tapi kudu kumaha deui dataya jalan keur ngahontalna. Ilmu agama jeung ilmu bela diri anu kacangking ku dirina asa taya gunana. Padahal sok sanajan lain kiai ari kunyam-kunyam babacaan mah bisa. Tapi datara aya nu nitah mangduakeun atawa manghadorohankeun. Jeung tara aya nu nitah ngalatih wela diri atau anu nitah jadi bodyguard timbang anu nitah gelewet terus diburuhan da ieu mah eueuh. Barang keur kitu di luar kadenge anu ngajorowo, "Bang Bogel, Mang, hayu Mang." Sorajang Taslim anu rek nyamper gawe ka kebon kadenge. Si Bogel gancang ngaleguk heula nginum tuluy jung cengkat. Geus kitu gancang reket mukakeun panto anu geus rek coplok. "Isu keneh atuh Jang, rek naon di kebon waya kieu masih keneh loba reungit jeung remis," cek si Bogel. "Ih, urang ngonten heula di kebon mah Kang." "Ah, ngonten wadul. Rek iraha FYP-na kadon micenan waktu jeung modal kuota beak ari anu narongton eueuh. Geus lah mending ka dieu heula urang ngobrol lah di dieu," cek si Bogel. "Oh atulah urang ngobrol heula sakalian ngadaguan si Arman. Sabab cek Ba Ohim poe ieu mah kudu tiluan cenah ka kebon teh. Sabab kadu keur meujeun arasak dina tangkalna Kang. Lamun teu kutiluan mah moal kaawakan. Oh kajaba sok aya nu maling deui cenah kadona teh Kang," cek si Taslim bari ngalengkah leumpang ngadeukeutan si Bogel anu ayeuna geus diuk dina golodog imahna. Gek si Taslim diuk tuluy ku Syawal ngaluarkeun rokok jeung korekna. Memeh ditawaran oge si Bogel geus nyamber bungkus rokok tuluy nyokot sabatang. Dut disundut, nyot dikenyot. "Kebon kadunu belah mana anu kurang rek dipanen teh Lim?" cek si Bogel. "Eta anu deket kaleuweung kaduna. Eta anu deket kaleuweung pan kaduna geus meujeun arasa Kang. Sugan we urang bisa mawa loba ngarah di buruhan rada gede. Uing mah geus teu kuat ieu teh hayang geura meuli HP ngumpulkeun duitna ti ayeuna. Hayang meuli HP anyar ngarah bisa ngonten kalawan layar nu alus jeung kamera nu hedet." "Lah karena naon HP? Boga duit mah mending belikeun kabeas jeung meuli lauk gurame ngeunah puguh deuleu sia teh." "Ah, mamang mah dahareun we jeung dahareun anu dipikiran teh. Gaul tuh mang gaul. Tuh siga batur kamamana teh marawa HP terus Facebookan terus TikTokan atawa main Roblox atawa blog base. Mamang mah dasar kuper teu apal ukara itu ngan ukur hakanun we jeung hakanun pitayun di pikiran teh mang." "Lah nanaon kitu ngeunahna ari Facebookan sia teh Taslim?" "Ih cenah cek batur ari Facebookan teh bisa keur neangan kabogoh atawa keur ngonten Mang. Tadi mamang apal cenah ulang ngonten sugan teh nyaho aing mamang?" "Nya dewek oge nyaho cek batur we ngonten teh cenah nyaho ngonten teh cek batur. Tapi teuing ari ngonten teh naon ngan ngadenge bahasana wungkul kuntan konten. Nya
nu matak meuli HP geramang ngaranyaho kumaha cara ngonten jeung kumaha anu ngonten teh. Dah boro-boro keur meuli HP mamang mah keur dahar oge seuseut-seuat. Kadang teu kabeli beas-beas acan. Komo deui ieu meuli HP deuleu si Taslim. Keur guntreng ngobrol kitu torojol harita anu datang nu tayalian Jang Arman. Hayu euy, geus burang ya teh bisi Bah Ohim ngambek manten ke. Sabab urang geus dipapancenan tugas pikeun ngalakaduna euy, hayu ah. Cek si Arman datang-datang laju ngajakan Arindit. Nya hayu atuh. Apaan urang mah teh tadi oge keur nungguan maneh sia teh. Hayu Arman. Kamal si Taslim. Jung atuh. Si Taslim jeung si Bogel carengkat. Geus kitu mah bring we. Ti luarana ngabring ngajugjug ka kebon kadu nu aya di beh wetan di deket leuweung nu aya di wewengkon tutukan Gunung Rompang. Teu kacaturkeun lila di jalana harita ti luarna geus meh tepi ka kebon kadu nu aya di sisi leuweung. Anu duaan si Arman jeung si Taslim menising haregak siga nu capek nakranan. Padahal duanana masih jajaka ngora. Ari si Bogel mah biasa we siga nu taya kacape. Bubuhan saurang jalma anu ngeusi boga kakuatan luar jeung jero. Aduh, urun lamang euy, capek mang doh. Aduh, urun lamang. Nya, uing oge capek mang. Si Taslim jeung si Arman sing kadeprek kana taneuh tuluy diuk bari ngalungsar. Kesangna ngucur ngagarajag maseuhan awak. Napasna ngahegak. Maklum lalampahan ti lembur ka leuweung teh jauh katurug-turug jalana netek nanjak. Nyan sok atuh rek reureum heula mah sok der. Keun lah dewek di heulanya. Sabab hate dewek teu puguh rasa yeuh. Bisi di kebon aya nu ngabadog-kadog. Cek si Bogel. Geus kitu mah manehna ngalengkah leumpang ti heula ninggalkeun si Taslim jeung si Arman anu masih keneh ngalungsar. Teu lila si Bogel geus nepi ka sisi kebon kaduna milik Bah Ohim. Eta kebon kadu teh cukup lega sigana leuwih ari ti 2 hektar mah. Tangkalna mun dirajeg tur jarangkung heuleut kana 2-3 meteran. Anu boga eta kebon nyaeta Bah Ohim, jalma anu pangjegudna di lembur Cikareong. Si Bogel harita nitenan tangkal kadu ti handapna terus ka luhurna. Hayang nyaho buahna sakumaha lobana. Katingali anu beh dinya mah buahna masih parentil keneh saware. Meureun anu beh lebak anu karolot mah. Kitu pamikir si Bogel. Kebon sakieu legana. Pasti hasilna oge loba. Tapi duitna keur naon nya ari Bah Ohim. Anak teu gablek pamajikan ngan boga hiji. Ari ngagajih kanu digawe ngan saeutik. Terus keur naon atuh duit nanya. Ladang sawah, ladang ingon-ingon, ladang bubuahan. Cek si Bogel ngakerendeng sorangan. Keur kitu si Arman jeung si Taslim sing torojo. Ayeuna pariksa heula kayaan ieu kebon mang euy. Uing duaan rek kalebak sisi kidulnya. Tah Mang Bogel oge mangkatuh ka sisi kaler. Lamun nimu kadu anu ngagoler kumpulkeun deukeut tangkalna. Arah babari neangnang ke Mang. Cek si Taslim. Nyan sok keun dewek anu kabeh kaler. Sugan jeung sugan we magih kadu anu asak bari loba. Kajeun meureun ngasaan saulu mah nya. Cek si Bogel. Ulah euy. Ulah bisi kanyawan ku Bah Ohimna. Ke moal diburuhan urang teh euy. Tawal si Arman. Kituna teh bari ngoloyong. Nya akhirna
tiluanana sing koloyong kalebak rek mulung kadu bisi aya nu ragra. Sakapeung tatanggahan bisi aya nu ngagurawil sabab anu geus kolot mah sawarehna ditalian ku tali rapia. Si bogel dibeh kaler mariksa, ari nu duaan mariksa dibeh kidul. Sanggeus rada lila tiluanana papisah, ari teh si bogel gebeg mahena ngagebeg ngarenjag sabab kadenge sadanu menta tulung. Kadengena sora si Taslim anu minta tulung teh. Tolong, aya bangsat. Mang Bogel, tolongan Mang Bogel. Teu mikir panjang deui, si Bogel langsung jorelat, jelung, jorelat, muru kalebah sora si Taslim jeung si Arman. Gerakan nangan sajorelat oge geus nepi. Mana bangsatna mana? Cek si Bogel. Itu Mang Dudu itu tuh. Kakak itu aya kana tilu urangna merawat carangka Mang. Cek si Taslim bari nunjuk kabeh wetan. Daguan di dieu rek diudag ku dewek sia. Cek si Bogel bari tuluy berotok teh lumpat ngudag anu ngebangsat kadu anu membawa carangka. Bre nyawe katenjo ayeuna mah. Aya tilu urang jalma anu keur ngagarandong carangka anu piduh mepet ku kadu. Si Bogel ngacurowok tarik. Weh, eureun sia bangsat, eureun. Cek si Bogel mun tarik handaruan sorana. Bangsat anu tiluan sing laringe. Tuluy pating lalieuk ka tukang kalebah si Bogel. Pok salah saurang bangsat ngomong. Marane duaan juk diheula. Keun eta mangkluk rek dilawan dihadang ku dewek sok diheula. Bawa ieu kadu ieu. Cek anu pangawakan jangkung badak. Baladna anu duaan nurut gajak gancang sing garajleng. Tuluy mabur ti heula bari ngagandong carangka anu pinuh ku kadu hasil babadog. Ari si Bogel geus nepi kalebah saurang bangsat anu ngahajang ngadagoan si Bogel lantaran ngarah baladna bisa luasa kabur. Hei bangsat, ngeunah wae sia ngabadog harta batur sia. Melak hanteu, ngagemuk hanteu, ngurus hanteu ari panen beuki sia bangsat. Cek si Bogel nyarekan kasih bangsat anu keur ngabadegan nangtung. Hehe. Aing teu paduli. Na ieu kebon batur atau kebon bapak kolot maneh teu paduli. Nu penting aing butuh duit nya kudu usaha teh. Ieu pausahan dewek nyata maling nu sabenerna deuleu. Bisi sia teu nyaho ieu ngaran dewek. Aing si Boncot. Tukang babadog, tukang rarampok, tukang rarampit, tukang ngubek-ngubek eusi androk, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyolok liang irung deuleu. Cek eta bangsat anu ngakukeun ngaran si Boncot. Kituna teh bari ngaragamang kana perah bedog. Ti ditu nama ngarah Mang Bogel sieun meureun. Aing teu sieun kajeun ngaran sia si Boncot atawa si Balakecot oge. Anu penting tugas dewek ayeuna ngajaga ieu kebon milik gedungan dewek deuleu sia. Kurang ngajar dasar jelema Bogel. Ayeuna sia mending balik atau mending modar dihakan ku bedog dewek sia Bogel. Pikeun dewek mending nyangkalak sia deuleu bangsat. Kurang ajar, rasa kejurig, hiat, sreng. Si Boncot ngacorowok bari mesat bedogna, laju narajang ka si Bogel. Hiu. Bedog nyamber ngarah kana beuheung. Si Bogel gancang lep ngelok ka handap plos. Samberan bedog kur ngahakan angin siut. Si Bogel ninjukeun peureupna ngarah kana beuteung lawan. Tapi set si Boncot nyingcet ka sisi atuh plos.
Tanjokan si Bogel ngeplos. Ya, Si Boncot nyambarkeun deui bedogna. Nyacar bolang nguak ngawik nyamberan awak si Bogel. Tapi si Bogel rancinges. Manehna babalicetan cucurelatan nyingkahan samberan-samberan bedog lawan anu jiga hanaang ku getih. Nepi ka akhirna si Bogel mampu ngakedor dada si Boncot ku tenggelan maut tina gerak ilmu karate. hiu, pesat, dus, bak, dus, celepet, dus, walah, dayak dak, jengkang. Si Boncot ngadayagdag. Bedog anu dicekalna oge ngacleng jauh awakna nepi ka ngajengkang. Si Bogel teu mere kasempetan kalawan anu harita geus rek nguneal hudang. Jeleng. Si Bogel loncat deui bari tuluy. Yak, Sukuna nincak beuteung si Boncot ditarikeun sakaligus. Aduh ampun, aduh. Si Boncot ngaharegung panuna buria lebun celik beteungna karasa seueul sadana jadi eungap. Ampun, aduh. Sok nyerah moal sia, nyerah moal. Lamun teu menta ampun jeung teu nyerah dipodaran sia ku aing Boncot. Cek si Bogel bari molotot. Ampun, Bogel, ampun, aduh, ampun. Si Boncot kapaksa minta ampun. Urang mana sih ha? Urang mana? Urang Cihuni. Ari batur sia anu duaan urang mana? Urang Cimaragas. Cuk. Ayeuna sia mabur deuleu. Geura balik. Bejakeun ka batur sia. Pulang-pulangkeun deui kadu anu tadi di Badog. Gancang pulangkeun deui ka lembur Cikareo. Lamun teu dipulangkeun deui dicorag sia ku aing mah deuleu ka gobrog sia. Gancang. Mangga sumun, mangga. Aduh. Geus kitu mah si Bogel ngalepaskeun tincakanana. Atuh gancang si Boncot ngoneal hudang. Beungeutna ayeuna mah katara sepapias taya getihan. Sabab wanena geus leungit. Geus kitu mah koloyong. Si Boncot ngoloyong leumpang bari ngalenghoy. Ari si Bogel gancang nyokot kadu sacarangka. Tuluy dibawa nanjak muru ka si Taslim. Ye, kaduna ngan beunang sacarangka euy. Ari anu dua carangka deui mah dibawa mabur ku si bangsa anu duaan euy. Cek si Bogel. Ari bangsatna beunang teu mang. Cek si Taslim. Beunang saurang nepi ka galungan jeung dewek. Tapi dilepaskeun deui ku dewek. Da keur naon? Da lamun dibawa oge kariduri du euy. Nya ditah mabur we ku dewek teh. Tapi urang butuh keur bukti mang. Kumaha lamun Baohim teu percayaeun ka urang, terus disangkana kadu teh disumputkeun ku urang, kumaha mang? Piraku atuh Baohim teu percaya ka urang mah. Lamun teu percaya nya ulah nitah ka urang sina lang-lang we ku sorangan. Nya geus atulah urang balik we mang. Nya hayu atuh darek naon deui kadu geus aya nu miheulaan ngalah, hayu balik ah. Akhirna tiluanana balik bari mawa kadu anu ngan ukur sacarangka. Sajajalan tiluanana teh nu nyarita. Sabab hate ngadadak teu pugu rasa. Sok sieun engke dicarekan ku dununganana lantaran mawa kadu ngan ukur saeutik. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Sorana sing korosak siga anu silih harewosan. Manuk ti kukur disada ngerup wae siga anu keur beger. Tilu urang jalma
terus lempang mapai-mapai jalan satapak anu nanjak mudun, anu akhirna beras nepi ka sisi lembur. Teu nolih kana rasa kacape, tiluanana langsung muru ka imahna Baohim. Sabab kadumah sok aya nu nyokot ku bandar keur jualeun ka kota Sinapeul anu kasohor ku buah kaduna. Barang nepi kaburuan imah Baohim, no atuh teu disangka-sangka ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.